urak-rakan entong sundalir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prat gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prat gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun. Dangukeun ya lur boga anak loba mun zaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal matak aral ya kudu dikumaha deui geus sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang karekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu tah lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina tah kitu Budak urang titipang nu maha suci ngaran
cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang budak urang titipan nu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun kulawarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah. Ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya. Dua we lah, dua. Hayang manen kudu melang, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perem. Rek kumaha jadina, lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina, hayang manen kudu melang, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perem. Rek kumaha jadina, lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina, geus lain waktuna keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan. Hayang manen kudu melang, parahiyangan brodi juru, parahiyangan brodi panto, ngalayah di tengah imah, nyademah ripah subur subur makmur, kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya sagala aya, nyampak sagala nyampak, beunghar lain carita, daek kari daekna. Naha erek kumaha jadina, lamun manusia di tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina, hayang manen kudu melang, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perem. Rek kumaha jadina, lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina, geus lain waktuna keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan. Hayang manen kudu melang,
Panoja nu panggih harita duka saha duka urang mana aduh tete ukur saliwatan tapi matri na adika papanjangan kabayang-bayang kudu kamananean ka impi-impi kudu kamana milari rumasa gandrung kapidangdung ngalang layung tesirikna gering nangtung ukur bisa ngadua ngedaka nu kawasa mugi aya ridona menang deui jeung manehna cunduk waktu ninggang bangsa baca dijabah doa tepung jeung panutan rasa di Tasikmalaya di wahana alam parung Tasikmalaya jadi wano ngawalan carita cinta di wahana alam parung Tasikmalaya deket raket geget dugi ka ayeuna. Ukur bisa ngadua ngedaka nu kawasa mugi aya ridona menang deui jeung manehna cunduk waktu ninggang bangsa baca dijabah doa tepung jeung panutan rasa di Tasikmalaya di wahana alam parung Tasikmalaya jadi wano ngawalan carita cinta di wahana alam parung Tasikmalaya deket raket geget dugi ka ayeuna.